أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Aritu dikapil teh makom bako pada panas sampai panas. Mata paruki jeung makom parti badal jami sampai jamu. Aya bako sanggeus panas. Aya parti sanggeus jami. Tadi dikene teh. Bako mayangna eling ka Allah sanggeus sapanan ari panas mau mana deui. Kudu sae hari kudu satu perkara anu rusak. Bumi langit eueuh diri eueuh. Diri kuring eueuh. Apa diri eueuh? Geus ngajaran urang ningali kana diri eueuh. Jangan aya. Batur mah wiridan la ilaha geus nepikeun diri eueuh. Nu aya satu Allah nu adoyankeun maneh. Allah hungkul. Man syahida lahu ainal adam pakor basora suluh. Di mana ningali dana ka makhluk eueuh diri kuring ge eueuh kebon sawah sapi dimuning eueuh. Ainal adam nyatana eueuh. Ngaplak ngeupi eueuh naon-naon wasala suluh. Tepi sulukna kalon lalu umpang hayang nepi ka Allah kudu geus nepi ka eueuh makhluk. Allah hungkul aya. Wasala suluh ta. Ku Allah sanggeus nepi ka Allah dibandingkeun deui ningali ayeuna ka di ka makhluk. Tuh. Teu eueuh Allahna. Da geus nepi ka makompana. Tak bako badak pana. Wata paruki parti teh. Badar jami parti ningali ka makhluk sanggeus jamu ka Allah hungkul. Ari geus Allah hungkul ka saksi tah ku Allah ditingalikeun makhluk aya. Jadi aya makhluk teh parti jeung jami teh ngahiji. Hatta ya rohanal wahdah fi suratil kasr. Wa suratil kasr kana wahdah. Tapi ka saksi hiji teh katingali dina loba. Loba teh katingalina hiji. Hiji loba hiji teu ka hati. Can nganti hiji loba hiji ngadi ka mokareun. Aya keneh ilmu sadapur. Lain pang pinterna lain. Pan urang sok ningali hiji imah. Alat imah teh loba diuhurkeun teh ti anak tatapakan itu katingali. Hiji imah dina ningali alat imah loba. Sok ningali hiji na loba. Loba ayeuna alat imah ngan jadi hiji ayeuna imah. Ulah kitu mah kita nyanyi kalmana kaki. Keun we can kaki mah. Ngan ngaji teh makareun. Sabab aya keneh ilmu sadapur. Batur mah geus hayang dibere nyaho ku Allah. Ainal wahdah fi suratil kasr. Hiji teh dina loba. Makhluk sok kaluhur ka anak tingali kabeh. Jelema domba sapi jeung jelema nangtung bungpata Allah nu ngabisakeun gawe Allah dikijahit nangtung biji umat lumpat tuh nu ngabisakeun lumpat jeung nangtung eta Allah keneh dina sagala rupa perkara ku Allah hiji anu sarupan loba nu loba makhluk kita sarupkeun hiji sudah tekati keneh atuh da wahdia eta mah pamere ti Allah ahli Allah nu dibere nyaho di Allah mah lain ahli Allah mah teu dibere nyaho di Allah sanajan di sana Allah kan oge malo bisarta Allah ta eta mah sarta Allah katena teh kakebon ka sawah ka pasar ka pasir sarta Allah panesan gawe Allah nasurupna pare moto pare kone ka pasar rambutan hijau rambutan biru mulur ngetan ari ta kabeh gawe Allah hiji teh loba
hiji katingali dina nasorupan loba pinuh ku af'al pinuh ku sifat ada panjang sifat di mana dinada kabeh ma'alo jeung Allah tukang tani jeung Allah tukang dagang jeung Allah tukang naon jeung Allah jadi setana eueuh da Allah kan sisi lapang ge Allah Allah sisi lapang ge abdi teh ku Allah gitu di teureun sisi lapang ngangkeur poho ka Allah alamat teh disiksa mata ceurik we keur sisi lapang lalajo geus ngajaran ceurik pandira lalajo tah kira ci sok ajaran ayeuna kuring rek lalajo bisa ceurik teu keur lalajo di mana teu bisa ceurik keur lalajo tong aya lalajo tamu bisa ceurik keur lalajo mah sok bae lalajo Ma'alo bisa ka Allah ay aku kolin di depan saleutik-leutik nu saleutik teh eta manjalma yaksi dua nu itu man anu maksud si jalma bisa pada lempang ma'alo bisa talo ta nu saleutik jelema teh eta nu ngamaksud ke lempang teh bareng jeung Allah kasawah ku Allah dibisakeun lempang kasawah. Ieu teh kuali bisa ke lempang teh panangan supat sampean ngalengkah. Soca ningali kana rupa tentang kasawah teh. Lantaran kasujan disangka teh kakembeng geunisa. Kotakan teh. Si orang bedah segala teh. Ngan karena kekotoran yang kiru kubak-kubak lele bogo wah gini kamaritas ngawur nah keresena dipesakan kalau pesakan isuknya wadah laut barang dikubak-kubak menang ayeuna lele bogo itu ya alhamdulillah hadena we kamaritas ngawur eta keresena dipesakan wadahan di jalan balik-balik teh ngara daun sere suraung itu tah datang kali mah di pais cek hitungan urang teh keur urang dah raos sasebut keur mandi paisan dijari sok macet tangawu datang kucing anakan ari teh dipalor kucing anakan ingat ketetapan di tajis kodim ieu teh keur ucing lain keur kuring mata teu heuh ucing kok beakeun cing tuh eta teh balas ayeuna wiridan sasaya teh ya latif wiridana ya latif ku Allah dibere ilmu tina paisan anu kucing welas Allah nepi ka ieu ditepikeun ku Allah jaman nu maisna ka Allah kitu ari paisan mah ku ucing nganu maisna tepi ka Allah alhamdulillah mending mana ayeuna ngadahar paisan ngan teu nepi ka Allah paisan ku ucing ngan urang nepi ka Allah cing mending mana eta teh di rahmat ku Allah. Ari ieu mah ngaran rahmat teh. Beunang urang manis ku didahar ku urang we. Beunang urang usaha ku dahar ku urang we. Muga-muga anak itu wah disebutan ka itu ieu cing baleunghan. Nah ceuk Allah dibere beungaran menyediakeun ka mati di anak cucu mana. Mending dibere pakir. Kata dibere seperti boga ge horeangeun ka mati ke madrasah. Maka saeutik nu cari jeung Allah teh. Jadi nu diadpis ku adu sukun kasih agama jangan cepat loba. Ngan ari pamilu masuk pilihan nu loba. Kajenting salah asa loba bener. Ari saeutik mah na teh salah. Tuh, nu kasih agama nu saeutik. Nu kanarakan loba jadi nu kanarakan nu loba kasih agama saeutik mending milukan nu saeutik kan tekan loba coba. Ampun bisa pari marina lempang satalo lempang sapar awal sapar sani sapar kali sapar obo sapar awal ketika ukukil lupin
saparsani bika upukil a'la tuh bisa-bisa bika upukil a'la gitu. Geus ngajaran mapatahan kabojo sina lempang bika upukil a'la. Kumaha ada supna ka surga tidak bika upukil a'la. Tapi kalau upukil a'la mun keur upukil a'la so disebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kurang sujud lain kuring nu bisa sujud ngan kuring ku Allah dibisakeun sujud karaos gawe Allah ka kuring nyujudkeun kuring. Kulantaran karaos ayeuna ku Allah disujudkeun mangka gawe Allah nyujudkeun kuring rasa disaksi ku Allah kuring keur sujud teh tuh. Allah sorangan nyujudkeun kuring teh kuring anak sorangan disujudkeun ku Allah teh. Piraku poho-poho tingkan boga gawe. Ngalamun kekeh poho wae kan boga gawe neangan jalan tanyakeun ka ajengan. Tak ulah keuheur-keuheur teuing ka ajengan teh sing nyari nyebutkeun orkes festival turnamen. Malah kudu nama dibejakeun orkes festival turnamen sok poho ka Allah teh kuduna teh urang teh atoh. Mun rek lalaju orkes festival turnamen ka sisi lapang sabab lamun di sisi lapang laju orkes festival turnamen urang teu eling ka Allah rek disiksa ceurik we bari lalajo teh. Jadi bisa ceurik ke lalajo teh eta teh ceuk ajengan kudu ingat itu keur poho ka. Jadi memeh lalajo teh nyimpang heula ka ajengan. Ka mana mang rek lalajo. Ini nyimpang ka ajengan rek nyikeun amplop. Lantaran pada tuh ngabedakeun mun keur lalajo poho ka Allah ceurik tah kuring teh dibere ilmu eta ku ajengan. Mata ingat tingkah keuheur kajengan. Oh, lamun keuheur mah kajengan disukana bakal hanyakal. Percaya tengeh direting ati kaduhung tuna. Baheula urang sakama-kama nggawe Allah. Hanyakal teuing baheula teu nurut ka kiai dasar modes festival turnamen saban hari itu sama sok baru patah mata ajengan wayahna sih dipoyok oge dipoyoknya bari dibere aplop-aplop kan ini aja nganake lalajo. Ilmu sakti kita. Ilmu takir ma'arud ngetekan Allah. Jadi urang keur kasawah abon ka mana-mana Allah nu ngabisakeun tompoh ka Allah dina upukil Allah. Keur nangtung urang ku Allah tangtungkeun. Allah nangtungkeun kuring nyaksi yen kuring teh kun tangtungkeun jeung rasa disaksi ku Allah bahwa kuring teh keur nangtung. Teu hese kitu we teh nu bisa. Kitu we itu lempang upukil Allah sapar sani kira-kira moal poho deui. Sanggup pamijakeun ka bojo nu teu ka dieu. Ka bojo nu ka hiji, bojo nu ka dua, nu ka opat ieu. Wallahu a'lam bishawab. Ada